Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Manusia di alam dunia teh sadayana hayang papangijeng bunga. Kernu iman kernu Islam hayang bunga di dua tempat, di dunia jeung di akhirat. Eta bunga teh moal berhasil lamun teu dibantuan ku kauntungan moal datang lamun teu datang pitulung Allah. Pitulung Allah moal sumping lamun ajeuna teu ridho ka urang moal meunang karidhoan Allah lamun urang teu bisa nancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Jadi dina ye pengajian sing kuring moal seueur nu dibahas dek nyoba-nyoba ngabahas masalah sieun. Dek ngajak ka kaum muslimin sadaya mun hayang berhasil hirup dunia akhirat, modalna nu paling utama tancebkeun rasa sieun dina dada masing-masing. Ngarah naon Pak Ghazali make kudu nancebkeun rasa sieun supaya hati-hati hirupna. Ngarah naon make kudu hati-hati, ngarah waspada. Jelema nu waspada moal tungul di parut moal katang dirumpak dek ngagarap segala rupa perkara pasti dipikir, diperhitungkan, ditaliti, ditalungtik heula. Ngan sakali deui moal waspada, mun teu hati-hati, moal hati-hati lamun teu boga kasieun. Ku saha kitu tancebkeun rasa sieun dina dada belah katuhu. Nu sieun mah pasti hati-hati, nu hati-hati tangtu waspada. Jelema nu waspada moal gagabah. Dek boga pamajikan teu dumeh kabita teu geulisna dipilih heula anak saha, turunan saha. Para ditanya indungna, data jelema nu bijih tina tangkal kelapa. Kabeh ge ti awewe nganu ditanya teh bapana. Naon sabab bisi awewe kaasup teu boga bapa, dek usaha ngawalianana. Nah teu meunang awewe nu teu boga bapa dikawin, meunang ngan ulah dikawinkeun ku bapa nu teu kasebut bapakna. Pan loba nu dikawinkeun ku bapak tere ku bapak kukut. Jinah sapa panjangna. Kudu kumaha tuh ngadehes ka kiai diangkat jadi hakim. Ajengan tahkim pangawinkeun abdi ka si anu sabab abdi teu boga bapak. Lamun resmi datang ke pengadilan, Pak Hakim abdi teu boga bapak. Nu mata ka santri khususna ulah gagabah ngan pipa pancikanan. Pilih putra saha. Dek ngan pisalakieun ge nyai ulah gagabah, dumeh beunghar, dumeh gagah, pinter, kasep, tanya anak saha, naon agamana. Eta teh ngaranna waspada. Pangna waspada hati-hati, pangna hati-hati gede kasieun. Lain gareng patut jelema nu sieunan teh, nu sieunan nu gareng patut saya teh, nu panghadeana mah nu boga kasieun, justru nu boga kasieun bakal timbul semangat gawe, ruhul jihad, semangat juang. Da bapak tani dagang usaha ngala rezeki ge tang sieun anakna teu dahar. Di urang aya tentara sieun nagara anu ngarebut pan kitu nya. Justru jelema nu boga kasieun bakal datang semangat berjuang. Nu sieunan nu goreng patut. Karek milih pisalakieun ge ditanya, ditalungtik, ditaliti, bener sahadatna osok salat tara. Keur naon nyai gagal boga salaki di dunia ukur sajorela. Dek nyakolakeun anak dipilih mana sekolah nu pantes keur anak aing, saha nu mimpin eta sakola. Pan loba sakola swasta ayeuna mah. Da teh saeutik pan anak haji, anak kiai nu sakola di sakola nu agamana beda jeung urang Islam. Leres. Dek masantrenkeun anaknya dipilih pesantren mana nu cocok. Bisi bapak teu bisa nganilai pesantren eta sampurna, cukup bisa ngadidik anak bapak calon pi ulamaeun. Tanyakeun ka kiai nu sejen, abdi bade masantrenkeun anak ka pesantren mana nu cocok pinten-pinten. Naon sababna? Pantes saeutik budak balik ti pesantren jadi musuh bapakna.
nya beda paham jeung bapana lumayan mun beda paham dina masalah furu'iyah kumaha mun beda paham dina akidah pilih dek tani dek dagang ge dipilih nu ati-ati mah da waspada naon nu kira-kira tani bakal efektif teh bakal karasa untungna dek tani teh dipilih dek dagang dipilih dagang naon bapana kamana ngajualna ti mana bahan bakuna dek tani naon bapana naon untungna naon rugina kitu urang mah kurang waspada nu geus-geus kurang hati-hati akhirna sok gampang kapangaruhan ku galib bareto keur galib keur lumrah melak cengkeh kabeh akhirna cengkeh teu payu dituar kabeh leres usum rame melak cabe kabeh buruk kabeh usum rame melak jeruk kabeh dilebok hileun kabeh ulah kitu jadi tancegeun rasa sieun ngarah hati-hati nu hati-hati bakal waspada nu waspada tara gagabah ngagarap sagala rupa perkara ngan ayangan aya sieuna omat lain ku haliah dunya tapi kudu sieuna teh ku Gusti Allah urang angken mangpun keur ngaji bari di pasantren urang mah rata-rata sieun keneh ku haliah dunya tinimbang ku Gusti Allah urang aku tinu ngomong tapi kanu ngadangukeunana keur kitu dina danget kieu jelema ayeuna sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Allah budak ngora lamun dicarek cek Allah ulah ngadahar barang haram ulah ngadahar aras ulah mabok ngalelewean ditegor ku panyakit cek dokter ulah minum arak sabab anjeun panyakit jantung eureun harita keneh sieun keneh ku panyakit tinimbang ku Gusti Allah padahal Allah ge nuduhkeun teh kana pibahayaeun ngan dibolekerkeunana ku para ahli dokter ge termasuk untuk dan atas nama Allah ulah lacur cek Allah teh ngalelewean teu nurut disarek ku panyakit lamun ayeuna resep lacur datang penyakit nu can aya ubarna disebut aid sieun ku aid mah kabeh nu matak pogo jali ngadoa muga-muga nyi aid ulah bakal nyingkah saencana jelema haribeung kabeh da jelema ayeuna mah sieun keneh ku nyi aid tinimbang ku Allah Subhanahu wa taala kamari kasing kuring aya saya mah sajodo maklum ka kiai segala datang lamun digugu mah nu nanyakeun SD SB ge datang sajodo nyamperkeun sugan teh konang ngaji lain cen teh naon nyai ka dieu bade nyuhunkeun doa jauh jelema teh tong disebut lemburna mah bisi aya barayana cen teh jauh-jauh teuing nyar doa ka dieu ngeus eueuh kiai nu deukeut nu bisa mere doa kumaha ngajawabna nu mawi doa ti ajengan nu caket mah parantos laas tapi ka direken pepetasannya ku jelema bodoh ari geus kitu abdi ngadeuheus ka bapa jauh di jug-jug angang di teang hoyong doa anu tokcer tah eta mah kudu istighfar deui tah mah nyebut doa tokcer nyebut doa matih mah santri teh osok kitu paing euy matih doa teh istighfar deui ujang lamun nyebut doa matih sareng jeung Allah eleh ku doa da Allah mah merena lain eleh ku doa sugan cek Allah teh nek dibere euy eta mah nyeurut doana da merena Gusti Allah mah lantaran ridho. Oh, kade ulah nyebut doa tokcer. Cente doa naon nyai hayang payu dagang, hayang punah hutang. Sanes, dadaheureun mah teu kirang. Nomor hijina mah abdi teh rumah tangga geus 15 tahun, tapi beuteung hapa wae. Hayang bareuh beuteung. Saha ceng teh nu hapana cek dokter, salaki abdi. Na kunaon atuh nyai bet boga salaki kanu hapa teu neangan nu beuneur. Minta diserahkeun atuh ari kitu mah. Lumawi abdi teh ari ningali raraina mah bogoh keneh. Ngan kahandapna ulapes. Siga terong meunang ngaleom. Cedak atuh ari kitu mah sing sabar we efek. Bareng jeung salaki nu teu walak kaya teh da hayang gaduh anak, gampang ngukut teh anak batur islamkeun ku nyai. Kumaha ngajawabna teh? Kiai lamun abdi teu gaduh anak jaga lamun abdi geus kolot geus jompo geus rarempo nasaha nu bade ngurus abdi tah eta mah kawasna kudu sahadat deui tah mah
Naon sababna ngaleungitkeun Gusti Allah. Nah saha nu bade ngurus abdi nah ka manari Allah. Nya nu kitu ngaranna sieuna lain ku Allah ku halia dunya. Cek simkuring teu boga anak mah ngukut teh anak batur islamkeun ku urang. Ngislamkeun teh lain nyunatan. Urang mah nyangka kari ngislamkeun teh nyunatan. Nyunatan mah mandi mah miceun ti kotok. Ari ngislamkeun syahadatna ge kudu dituntun ku indung bapa. Wudu jeung ruku sujudna kudu dicontohan ku indung bapa. Ka anak batur teu biha maksa, ka anak sorangan memaksa 10 tahun can wajib salat kudu diajak mun embung rangket ku bapana. Tuduhkeun kana bener, carek kana salah. Beak ilmu bapana ngingkig ka kiai jeung ka santri, tungtun anakna titipkeun pangnyampurnakeun kaislaman pun anak, dedekan sirahna ku ilmu, gemuk imana ku amal soleh, pasrah ridho anak abdi ku ajengan sanajan disiksa asal jadi mukmin muslim nu utama. Ngarah naon bagi kudusina jadi mukmin muslim anu utama? Hampura lamun anak ibu geus jadi mukmin muslim nu utama, komo ka indung bapana, ka anjing anu antol jeung urang najis kudu diseretu, mukmin muslim nu boga ilmu mah moal ngantep. Pasti merhatikeun. Tah salahna urang mah di dinya hayang boga anak terek mihabekeun hirup nu matak kagedeenakeun anak teh boro-boro ngabungakeun indung bapa malah nyilakakeun. Da salah niatna. Tapi lamun boga anak hayang ngislamkeun anak ibu jadi Islam nanyaan ka indung bapana pastinya anak ka anjing nya urang Islam. Kusaha bisa kitu sakali deui ngabejaan boga anak ulah boga tekad hayang mihabekeun hirup teu diurus ku anak yang moal diantep ku Gusti Allah. Tapi boga anak teh hayang boga jasa ngislamkeun anak. Lain nyunatan. Ngajaga anak bisi leupas iman Islamna. Nyunatan mah eta mah mandi. Bisi nyai boga salaki mung disunatan, tong disunatan. Kah si amay-amayan. Jadi gitu kawina, jadi asal asup Islam asal syahadat. Sanajan teu disunatan, nya jadi kawina, jadi. Ngan salatna moal ditarima. Sing anti ujang kana usul fikih awas. Atuh rugi hanas Islam hanas salat teu ditarima nya neraka bagianana. Atuh kudah disunatan nya nu mah wida alim mau disunatan tong dipaksa. Kumaha tuh salatna ngara ditarima? Kudu bersih. Kapan alim disunatan? Gampang. Kumaha unggal rek wudu. Bapana geura wudu teu lohor datang. Kumaha heula cucuk si eta? Kitu. Nu mawi susah kiai ngomahna ge batur manyan kapal udara ieu mah ngomah nu kitu patut hararese. Bantuan itu nyai nginjem sikat kawat di bengkel gisik kadinya sugan ngocor getihna nu mawi teu bersih wae hampolas sekalian atuh nyiksa kitu mah kiai jowe kaidah mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib lantaran salat wajib sedengkeun salat mal ditarima mun aya najis atuh wajib budak diteuteur budak keneh kokocopna. Geuning eta pantut pagojali nyunatan da lain ngislamkeun bohongan sok jelema nyangka mani agul tas nyunatan anak ari budak geus gede teu salat diantep minum arak diantep keur naon make disunatan da disunatan sote dek singa salat ari ieu salatna dicukeun kusaha bisa kitu cek simkuring tong disunatan teu sia amaya-amaya ari moal didah salatna balik deui jadi ngislamkeun anak teh lain nyunatan. Kumaha ngajawabna dikitukeun ku simkuring teh. Nu tadi teh kiai lamun abdi teu gaduh anak nasaha nu dek urus abdi lamun abdi geus rarempo. Ngan ku simkuring teu dijawab nini da susah kiceupna kiceup bodoh. Teu didalilan diheureuyaan teh tungtungna mah. Cing teh ari nyai memeh lahir ka dunya di mana cicing. Sok kaheureuyang kiai mah. Dina patuangan pun diam. Sabaraha poe cing teh cicing dijeroboteun. Monya teu uninga salapan sasi. Cikiling kuat dijeroboteun 8 bulan sakitu eueuh janelaan. Pan janela teh keur udara sedengkeun cek dokter lamun imah eueuh udaraan nini bisa pae, eueuh oksigen. Pan beuteung eueuh janelaan tapi nanya ibet hirup 8 bulan. Serius. Cek dagang naon dijeroboteun nyai? Dagang baso, dagang mie. Mau nyong ngabantun roda ka jeroboteun. Sakalian abdi usik yang ngulisik pun bapak sok bendu kitu. Jadi 8 bulan dijeroboteun geuning ludeung jeung ti mana dahar saha nu mere dahar ka nyai mangkaning teu dagang kumaha ngajawabna
panginten Gusti Allah. Panginten eta teh haji, eta teh haji. Siga kumaha copetna. Hajina geus siga kitu. Jadi jeung sana tangga di jero beuteung atuh. Sorangan da abdi mah teu kembar. Ari gering sanu ngalayat, tara aya ari sanes pun bapak mah. Saminggu sekali. Kitu pokna teh. Kakara geus kitu mah kucing kuring dijejeleh ceurik we manehna. Tah nu bieu teh contoh sederhana gambaran jelema anu sieuna lain ku Allah tapi sieun ku ahli dunya. Tancapkeun bah sing sieun ku Gusti Allah. Semun pokok salih atuh ari sieun ku Allah teh kedah kumaha kedah nurut ka Allah. Semun atuh ari abdi kedah nurut ka Allah mah hese ngalah rezeki ceuk tukang dagang eta teh. Mangkaning ayeuna mah lamun dagang di pasar teu ngurangan kiloan jeung timbangan teh teu aya untungan atuh. Sedengkeun ngurangan kiloan dicare ku Allah, lamun abdi ngurangan kiloan Allah benu. Lamun abdi nurut ka Allah moal tulus untungna. Kitu ngomongna teh. Atuh cek awewe nu bangor jeung cek lalaki nu jahat, lamun abdi nurut ka Allah cek awewe moal bisa ngalah duit. Da duit abdi teh tina ladang kikituan. Belet. Sabenerna tadi geus disebut ucapan nu mimiti moal aya jelema nu pang diogona ku Gusti Allah iwal ti jelema anu sieun ku Allah. Buktina diogo dipikaridho ku Allah. Allah tapi ka janji, man khafa Allah ta'ala khafahu kulla syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ku Allah lahir jeung batin. Ulah leutik hate sagala perkara mah nu kumelit di alam dunya cek Allah. Ku kami bakal diparentahkeun sina sujud ka jalma nu sieun ku Allah. Utek tama walang tagak sujud ka Nyai. Lain sujud nyuuh kana tuur, tunduk tumut. Bapa nyawah, batur nyawah, bapa sieun ku Allah, batur teu sieun ku Allah. Sawah nu batur dihakan beurit, sawah nu bapa moal dihakan beurit. Beurit teu wanian ngaruksak pare. Sawah nu jelema sieun ku Allah. Geuning abdi dihakan pokok tali ulah leutik hate rugi di sawah kontan diganti 700 kali. Rezeki nu jauh bakal nyampurkeun ngadadak asal bapa jeung ibu sieun ku Allah. Rezeki nu hese di alana bakal jadi babari asal sieun ku Allah. Sawarga nu sakitu mahalna bakal molongo pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Neraka nu sakitu kejemna bakal nutup ngadadak pantona lamun ibu jeung bapa sieun ku Allah. Lain diongkos sabelah tapi double dunia akhirat. Di dunia hese amprok jeung kasusah. Khususna nu patali jeung rezeki. Rezeki jauh ngadeukeutan, rezeki nu hese di alana jadi babari. Nu biasa rugi jadi untung, diganti tina keuntungan bidang nu sejenna. Asal sieun ku Allah, lain bakal hese ngalah rezeki, bakal diogo. Ayeuna keur dalil nyaritakeun kenakalan remaja di kota. Nu paling terseminar di kota. Ngabahas masalah barudak nakal ka indung bapa. Pantes saeutik nutupi kawani maehan indung maehan bapa. Naudzubillah min dzalik. Para ahli nguraykeun 2 jam 3 jam. Kalawan urey anu ilmiah. Sing kuring henteu sing kuring mah cicing we. Bubar seminar nanya profesor ka sing kuring. Cenah kumaha numutkeun kiai pangna barudak ayeuna mungha ka indung bapana. Cenah alasan tadi ge aya leresna mung nu paling pokok mah salah indung bapana. Naon salahna? Bohongan we indung bapana teu sieun ku Gusti Allah. Lamun indung bapana sieun ku Allah, hampura anakna bakal tunduk tumut ka indung bapana. Anjing edan we bah moal ngagogog lamun abah ngalangkung bari abah sieun ku Allah. Eueuh hadisna nu nyaritakeun Kangjeng Nabi di udag-udag anjing edan. Eueuh. Orai welang nu sakitu galakna moal wanieun macok ka jelema nu sieun ku Allah. Eta nu matak sing sieun ku Allah teh bisi nyai nu aranom keneh hayang dipikannya ku salaki hayang nurut ka awewe sing sieun we ku Allah. Ieu masalah kalaka beungeut dipalester ku bedak geuning nya. Aduh Gusti nu Agung. Bujur dikanelan ku angel. Ngarah salaki tunduk tumut kaliru sing sieun we ku Allah engke salakina bakal tunduk tumut ka garwana. Bapak ge teu kudu bural bencelik bobolotot ka pamajikan. Naon sing sieun we ku Allah engke pamajikanana bakal nurut ka salakina. Pacamat ge da mah susah mimpin umat jeung palurah asal sieun we ku Allah engke rakyatna bakal ajrih jeung isin ningali lengkah palurah.
Eta nah make kitu sagala kapan Allah ngadawuh radhiyallahu anhum Allah ridho ka maranehanana nah make ridho ka maranehanana wa radu anhu sabab si eta ridho ka Gusti Allah geningan ridho ka Allah nurut ka Allah sieun ka Allah naon sababna dzalika liman khasyya rabbah kapan sieun ka Allah da abah ge masih adu belajar abdi ridho ku Allah diatur moal lamun abah teh sieun ku Allah mah tancapkeun rasa sieun abah bakal ridho ka Allah bakal ridho diatur ku Allah eta cing ibu ridho diatur ku Allah ridho henteu nini teu ngajawab siga hayang diatur ku Nyi Loro Kaler ridho di pangeranan ku Allah ridho di agamaan ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran matak baca saumur hirup sakali raditu billahi robba sok urang bareng raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma sing jadi saksi di akhirat omongan ibu nabi ya ridho di pangeranan ku Allah ridho diatur ku agama Islam ridho di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho di hukuman ku Quran kajian pahit aturan Quran ridho narima ridho salaki ibu nyandung bohong nabi ya bohong nah ge kabin nabi boro-boro di akhirat kapangi ayeuna tukang tipu nanti kacidanya nah geuningan ridho di hukuman ku Quran ridho kajian pahit sawios dek nurut ridho salaki dek naman pamajikan henteu itu teh bangsat gede sanyana jelema anu sieun ku Allah hirupna ridho diatur ku Allah akhirna eta jelema moal kalangsu naon sabab rek kalangsu teu tulus kaburu ku Allah dibedol loba jelema nu dek asup kafir teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu dek maehan maneh teu tulus ku Allah disalametkeun loba jelema nu ngarentenkeun teu tulus lantaran naon bae halangan nama ku Allah disalametkeun naon sababna kapan Allah sallallahu wasna teulat mere hidayah hudan wa rahmatun pituduh jeung kanya Allah ditamplokeun hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun ka jelema-jelema anu sieun ku Allah sawargana ge dibagi double waliman khafa maqama rabbih jannatan numawi jeung guring lamun hayang sukses perjuangan personal perjuangan institusional perjuangan pribadi perjuangan keluarga perjuangan lemur perjuangan bangsa jeung negara lamun hayang berhasil tancemkeun modal nu paling utama sing sieun ku Gusti Allah modalna teh boga rasa sieun di mana atuh Pak Ghazali kedah sieun ku Allah teh tadi dijawab di mana-mana di sawah di kebon di pasar mun pagawe negeri di kantor sing sieun ku Allah lamun abah sieun ku Allah di mana-mana abah bakal salamet abah bakal bisa nyalametkeun batur hampura undang-undang nomor 14 tahun 80 tilu nu kamari moal rame barudak make demonstrasi sagala ngabantah lamun maranehna sieun ku Allah da sabenerna mah lamun supir ojek supir angkot supir angkutan desa supir bus supir truk harideng nyaho kana aturan lalu lintas jeung sadar yen ieu jalan keur sararea lain ari nyebut teu kudu aya undang-undang mah undang-undang mah biji ge da tartib geus aya kumaha atuh da ieu mah eureun sangeunahna dina pengkolan dina tanjakan sangeunahna we teu nyaho kana kewajiban nyahona teh hak manehna we moal kitu lamun sieun ku Allah mah sing sieun ku Allah di mana-mana ngan hese sieun ku Allah teh sumuhun Pak Ghazali hese pisan abdi sieun ku Allah di pasar di kebon di sawah teh
kumaha agari geus kieu sok urang riutkeun peubeuriheun di sawah di kebon di pasar teh sieun ku Allah teh atuh di masjid lamun urang keur aya di masjid sieun ku Allah habura bakal eureun nyieun kalakuan pibenueun Allah pantes aya tik jelema keur ngaji di masjid mau balik ngocoblak manehna mah ngobrol we jeung babaturanana nyaritakeun kagorengan mitoha kuring mah ari datang teh sagara dikubug di mah teh sing atuh bebeuriheun di sawah di kebon teh sieun ku Allah di masjid sieun ku Allah di masjid geus umawi pagojali hese pisan abdi masjid ku Allah teh sok urang riutkeun deui bebeuriheun keur diuk keur ngaji di masjid teu pati sieun ku Allah atuh keur salat sing sieun ku Allah teh waduh lamun bapak jeung ibu katut sim kuring keur salat we sieun ku Allah sim kuring yakin salatna moal gagabah pasti hati-hati pasti waspada wuduna ge bakal waspada merhatikeun cai najis muta najis mustamal atawa henteu cukup syarat caina awas dek make samping ge bapak moal gagabah diparikna heula bisi aya samping bolong nges dipake samping dek jumaah pamajikan dipanggil pang nempokkeun samping kami ti belah tukang bisi bolong lamun nganyang ka imah batur pan osok nganyang ka imah baturnya bapak terus ngilu salat di imah batur moal gagabah takbir moal gagabah migawe salat lamun teu leuwih ti heula nanyakeun kana boga imah kapalih mana kiblatna da loba jelema nu teu nanyakeun kiblat cong we sakira-kirana naon gagabah pangna gagabah teu waspada pang teu waspada teu hati-hati pang teu hati-hati eueuh kasieun sing gede kasieun peupeuriheun di sawah di kebon di pasar teu sieun ku Allah di masjid peupeuriheun di masjid ge teu sieun ku Allah keur salat ngaran salatna hati-hati jeung waspada sing sieun ku Allah keur salat sieun naon ku Allah keur salat abdi teu pagozali hiji we sieun teuing salat abdi teu ditarima ku Gusti Allah ya pasti ngadeg-deg salatna ge sieun teuing Gusti salat abdi teu ditampi ku Gusti lain ulah ragu-ragu da lain ragu-ragu waspada kan nah aya kitu pagosali salat teu ditarima ulah dibeja-bejanya kanu karek diajar mah bisi beuki mugun jaga dina poe kiamah nini lolobana salat urang teh nu ditolak ku Gusti Allah disebutkeun dina hadis jaga dina poe hisab salat urang teh ditilepan siga samping kotor seusehaneun dibaledogeun ku malaikat kana beungeut nu salatna lebok salat sia ditolak ku Allah ulah agul dumeh salatna dipigawe jauh sawarga asa molongo can buku ditarima salatna ge aya salat nu teu ditarima lolobana meureun nu teu jadi pagojali nu teu ditarima teh nu jadi dan nu teu jadi mah teu disebut salat pan tadi ge disebut loba salat nu teu ditarima da moal disebut salat teh jadi mah da sangu ge tara disebut kejo ari nu atah mah gigih pan karana teh salat nu jadi teu ditarima kusaha sakitu setiap abah salat sing waspada naon sababna setiap nu jadi tacantang teu ditarima da loba nu jadi teu ditarima lamun ditarima ku Gusti Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi sok diajar mikir setik setiap nu jadi tacantang tu ditarima ku Gusti Allah tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi sabab Allah tara narima kana salat nu teu jadi cara ibu masak di dapur asap sangona asap karasa angeunna teh uyah gulana karasa disuguhkeun ka salaki disuguhkeun di dahar ku salaki atah tantang tu da loba papasakan pamajikan nu ku salaki teu di dahar asapna mah asap setiap nu asap kasantang tu di dahar ku salaki da loba nu asap teu di dahar nya tapi lamun dituang ku cara ge ibu pasti asapna da salaki ibu terang dahar beas jadi lamun masak teh hiji hayang jadi kadua hayang didahar ku salaki salat teh hiji hayang jadi kadua hayang ditarima ku Gusti loba papasakan nu asak teu didahar ku salaki teu didaharna mah rupa-rupa teu didaharna mah naha lantaran sebel nempok pamajikan sama belengkahna teu sopan ngasongkeun sangu ka salaki jeung teu di baju gelung nyungcung di luhur segede tutut ka poe heuh
remeh nyengcelek dina tungtung irung. Pan biasa istri mah dikeur masak teh sok ngaraosan. Meureun remeh nyengcelek teu karasa, teu kausap. Ingsreuk leho sagede cacing paeh. Ari balangah mah gejlok we kana sambal. Cek ibu teh kabeneran sia ngarah bapak sia apet. Kitu. Ngasongkeun sangu teu di baju. Hapur segede-gede duit bengol. Hutangna lecek. Kapak ngararelan budak nu bungsu. Malah nu hiji mah tali hutangna ge geus pegat. Kancing hutangna ge tilu rupa geuningan, beureum, koneng, hejo. Dapan imu. Anak song teh ngasongkeun sangu ka coroge bari nongeng. Eueuh sopanan. Jegur we batuk. Heug di tukang batukna. Pancar ke ibu olah ngadadak. Asak sareng teh asak di dahar henteu naon sebel nempolaku pamajikan jadi salatna teh jadi cumpon syarat rukuna cumpon buating salatna kurang anteng ka bina-bina meureun maca Fatihahna teu hade maca Fatihahna ge malah kuluhuna ge kol-kolahna ngebledug teh lam yalid walam yulad aduh hebatna ka bina-bina. Cumpon syarat jeung rukun cumpon diterima ku Allah henteu naon sabab bongan salatna henteu tanha anil fahsya'i wal munkar teu ngarti nini mah bongan salat nu sakitu lekohna lakuna mah anger goreng patutna salatna mah cumpon syarat cumpon rukun aduh babacaanana hebatna kabina-bina likum beres salat ngagorengkeun mitoha eureuna ngabujangkeun inung bapa taya lirena jalir janji estu pagawean ngarentenkeun sanajan encan ngarencanakeun mah geus aya wayahna salatna moal ditarima ku Gusti Allah sabab salat teh pager tina kajahatan ari salat dipigawe jahatna angin kahartosnya ini nya tadi mah reuwaseun mah nya aya salat jadi teu diterima kitu meureunna sieun ibu salat ibu teu diterima sieun teh lumayan geus aya ka sieun ge ngarah hati-hati sugan we waspada dituduhkeun ku sim kuring hiji we carana ngarah salat urang diterima innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li uzmati hiji we naon atuh hartina boga salida teu ngarti nini mah sok salat urang bakal diterima ku Allah salat ibu khususna bakal diterima ku Allah asal ibu tawadhu ka Gusti Allah di mana di sawah di kebon di pasar di kantor bebeulieun di sawah di kebon di pasar di kantor teu tawadhu atuh keur salat sing tawadhu ka Gusti Allah jadi nu bakal diterima salatna teh nu mana jelema anu tawadhu ka Gusti Allah nalika migawe salat kusim kuring disebut nalika migawe salat naon sabab bebeulieun di sawah teu tawadhu innama ataqabbalus sholata mimman tawaddu'a biha li uzmati dawuhan Allah nu bakal diterima salatna ku Allah teh jelema anu tawadhu ka kami nalika si eta migawe salat nu tawadhu nu bakal diterima jadi lamun hayang diterima salatna kudu tawadhu ngarah naon tawadhu ngarah husu nu bakal diterima teh da kuring geus nyaho cek aki cek ajengan di dieu sok nyaurkeun nu bakal diterima teh nu husu nya cek sim kuring ge nu husu geuning cek boga jali nu tawadhu somohon husu moal bijil lamun teu melak tawadhu da husu mah akibat cara kahampangan husu mah kahampangan mah teu kudu diheujeun-heujeun nginum we sing loba engke ngocor ku mamane husu mah teu kudu dipereket-pereket polak we tancemkeun tawadhu engke husu bijil ku mamane urang mah bakal tingkah yang husu Fatihahna ge teu bisa diheujeun-heujeun iya kana abudu wa iya kana nasta'in bakal tingkah yang husu kah itu tong diheujeun maca Fatihahna ge pan loba jelema salat nu tipe pereket tapi kapeureum untung teu bucat matana naon maksudna hayang husu tong kitu hayang husu mah tancemkeun tawadhu engke husu bijil ku mamane sabab husu mangrupa akibat tawadhu mangrupa sabab zaman Kangjeng Nabi bejana da sim kuring teu kungsi pernah bejana aya jelema salat bari nyaojanggot
Pan urang Arab biasa janggotna paranjangnya bere salat atuh babaturan eta jelema nu nyaho janggot teh lapor ka Kangjeng Nabi rerencangan abdi tadi nuju salat nyaho janggot kumaha cek Nabi secara imajinatif kusim kuring ditarjamahkeun ahkeun bae ari hayang mah antep we nah Gusti makikeun bae nah jadi salatna sakitu nyaho janggot jadi masih nyaho janggot nya kinten-kinten ditarima ku Allah salatna moal naon sababna teu tawaddu naon cirina nyaho janggot dalam tawaddu ge moal nyaho janggot naon atuh tawaddu teh sopan naon sopan lahir batin batinna sing sopan ka Allah lahirna sing sopan ka Allah di mana sing sopan dan nyai ge lamun sopan ka Gusti Allah asup ka kamar mandi mal wani ngebeuleugeureun ngebukakeun salira menisab menang-menang moal izin ku Allah jelema ayeuna teu izinin ku Allah mah nya mun ku jelema mah izin odu awas era sok batur tur aing kadeuleu gitu usum mandi mah asup ka kamar mandi pan eta mah modern beda jeung baheula mandi teh di pancuran baheula mah ayeuna mah ambil unggal imah boga kamar mandi baragada sing izin ku Allah nah ari ku jelema era ari ku Allah teh izin sing sopan mayit sakitu geus nyawaan pan dibungkusan make boleh nah dek ngadeus ka Gusti Allah izin tidak aku make kudu ditaranjang jadi sing izin ka Allah teh sing tawadhu sing sopan ka Allah teh di sawah di kebon di pasar teu bisa atuh keur salat sing sopan ka Gusti Allah ngarah naon ngarah husu lahir batin isina lahir batin sopan ka Allah peupeurieun sopan batin teu bisa sopan lahir atuh heulaan anggoan masih pantes dek salat teh gimana dek salat kaum ibu geuning aduh mukena geus lecek ti luhur geus pinuh ku cimeuting di handapna ngalelet dipake nyayang tumila senal pargi salatna ge geus sisirangan nu kenca jeung nu katuhu teh teu sarua nu kenca koneng nu katuhu hejo dapanimu sajadah geus lecek da lain meunang meuli pamere we ti tatangga nu balik teh Mekah 20 tahun ka tukang namun siga kitu beubeurieun batin atuh teu sopan ka Allah lahir ari dionang ku RT maniti paperket dangdang ini komo barudak ora mah pan ayeuna mah diwedake tara di imah ngadon ka salon barudak ayeuna mah hari ini tandek nyabat teh tingali ku ajengan sing uning ku santri mahkum aleh ujang teh omeanan ujang da sing ujang katalar patul muin ge mah bisa ngajatukeun hukum lamun teu nyaho nu dek dihukuman teh mahkum aleh naon alam semesta katut eusina talungtik ku ujang barudak ngora ayeuna lamun init-initan dina leungeuna para nesot mamawa dompet lain duit eta teh duit ti Bagdad naon atuh parabot di dinya teh sisir eunteung leutik napol dina dompetna patlot dina teh wedang parabot lamun basna dina ragaji subuh tatah dina delman naon ge tara tenang budak ayeuna tai geuningan mukakeun dompet siga dek nyokot duit padahal eta teh mariksa mata mariksa rarai bray utuh sia kesang aing banjir sia kitu longsor wedakna aing cokot wedak ti jero loket keplok dina delman eta teh dina beca kituna teh dina mobil kituna teh lain jelema leutik kungkul termasuk jelema gede zaman kiwari kitu mariksa beungeut dek naon ngahargaan jelema maju deui brai deui waduh halis aing sia potong pan halis ayeuna mah geus eueuh buluan hideung teh eta mah bujur pariuk eta mah ditapolkeun ka dinya waduh halis aing potong cokot patlot utek suk kanu boga hajat sor disuguhan dahar tara garemul budak awewe mah nu matak bisi nini jeung aki rek ngondang hajat entong ngondang kolot ngondang awewe nu ngarora kolot masuk gembul budak awewe nu ngora gadis tara gembul tama lain teh hayang dahar ngan sieun ruksak bibir nyokot dua remeh nyem daharna teh geus dahar bukakeun deui loket dek naon ngeunteung waduh sia bibir aing semplak cokot lipstik utek gek diuk tas dahar teh dina pasamuan breng kesang
pan raksukanana mararanteng saraja ngonang kesang bolokot kikiplik hese atuh cokot minyak da kaameu aslina buku ge adi lanceuk jeung nu paragi ngangeun teh kuat heok matak olah batur cokot minyak ceos sakur nu legok di ceosan ngarak seungit kiai manusia ngahina ka awewe teh teu meunang kikituan ajig teh teuing nah atuh manusia yang serikeun hampura yeuh urang aku nah ari rek ngadeuleuh ka Gusti Allah mani weuh nu ngarapihkeun diri komo batina lahirna ge geus didangdangan kenal capit sisirangan mukena geus lecek cing atuh sing kagungan emutan sing sopan lahir-lahir wae mah sok mulih tina pangajian ayeuna sing mun aya tapak nama yang ngaji simkuring wawartos panggil putra ibu nu geus boga salaki nu geus boga pamajikan kan awewe nyai emak teh geus kolot teuing isuk teuing pageton ninggalkeun alam dunya hayang teuing salat emak ditarima ku Allah ngan ari geus teu ditarima da emak teh teu boga ilmu atuh geuning bejana ceuk kiai supaya ditarima salat teh kudu tawadhu ka Allah kudu sopan ka Allah peupeurihan batin emak teu bisa sopan lahir-lahir pangmeulikeun mau kena nyai ku maneh tilu siki we nyai bebeja ka salaki maneh bisi pasea Allah bakal ngeganti ka maneh ratusan kali nah emak mani mau kena tilu saminggueun nyai 2 poe sakali ku marek diseuseuh jeung istri kana nyai modern ayeuna mah kalekor ka dieu geus aya listrik baheula mah istrika teh ku areng ayeuna mah ku listrik sakalian nyai istri ka listrikna 10.000 emak hayang make mukena meunang nyeuseuf meunang istrika sugan we hate emak jadi lineuk di payeunan Gusti Allah kitu kakara ka anak nu lalaki ujang ku maneh mapang meulikeun sajadah bebeja ka pamajikan maneh 30.000 ge hade sajadah teh dek ngadeuheus ka Allah jadi salat mah ujang dina batu ge asal bersih tapi geuning mah make sajadah aing dek nyieun kasopanan ka Gusti Allah ku bentuk lahir sugan we batin aing nuturkeun isin ku Allah ari kursi ratusan ribu ku urang dibeuli teu pira keur ngahargaan bujur nah ari dek ngadeuheus ka Allah kitu bebeja ujang ka pamajikan maneh kakara kacaroga ibu bapana da geus kolot teu bisa usaha anjeun mah pangmeulikeun sendal capit teh tileles 200 perak ge meunang keur naon indungna paragi salat ticai deka tempat sujud make sendal nu hade kapan itu aya sendal eta mah paragi keluar kami dek nganyuk ke ka warung sok make sendal eta makanya kami sok jalir janji izin make sendal urut nganyuk bari jalir janji dipake ngadeuheus ka Allah kitu da ibu ge tarawani ngasongkeun piring ka salaki urut ucing teu nyarek hadis nu nyarek kitu nganal asing make emutan we atuh sugan cek ibu teh ujang bapak maneh itu hayangan barang tuang cokot piringna di mana emak tuh di luar urut maraban hayang osok aya kitu tara cing atuh ari nyubuhkeun dahareun ka salaki teu wani di wadahan urut maraban sato nah ari dek ngadeuheus ka Gusti Allah senal urut lacur daripada itu urut ngarentenkeun urut nganyuk teu mayar urut jalir janji lain dicarek ku agama ngan sing kagungan emutan keur ngadidik diri khusus ieu sendal pergi salat kakara jeung minyak wangi we bapana awak kami geus kolot huak heok siga kieu minyak wangi entong meuli da teu boga duit intip we sugan eta tangga nu paeh ngadadak copot ka dieu sugan aya minyak urut mayit teu naon lah muringkak bulu-buluk mausan mah kitu naon teh rek nyieun kasopanan ka Gusti Allah dina keur salat isin kuduna mah lahir batin atuh heulaanan batin mah hese lahir-lahir ibu tah ka abah ge sami jasa dianggo bah atuh sajumaah sakali mah da ieu mah teu ka kampung ge baro gajas pamere ti minantuna ieu mah jasa tara bijil di mana-mana ge teh kalau teh tara dipake ngagantung we dina lomari kakara dipake lamun dek ngawalian anakna dek ngawinkeun anak dijas geuning nya aki-aki ge kajian hareudang tapi kamulia keneh lebeh ini mah Gusti Allah nya ari dek ngadeuheus ka Allah make kampret lecek ulah kitu bah mangga bismillah nyieun kasopanan lahir sugan batina bisa nuturkeun ari geus sieun salat urang teu ditarima ku Gusti Allah sok urang simpulkeun urang anu mimiti jelema anu sieun ku Allah diogok ku Gusti Allah
lain bakal dihina, lain bakal disulitkeun, lain bakal disiksa, lain bakal disusahkeun, diogok dunia akhirat asal sieun ku Gusti. Di mana-mana sing sieun ku Allah teh ngan hese atuh di masjid ge hese keur salat atuh sing sieun. Sieun naon sieun teuing salat urang teu ditarima ku Gusti Allah. Kadituna mah manjangan, kadituna mah sieun teuing abdi paeh teu mawa iman jeung Islam. Sieun teuing anak jisim abdi leupas iman jeung Islam. Wah, hebat lawan geus kitu. Muga-muga urang sadaya ku Gusti Allah dina ieu riungan dipaparin kekuatan batin ditancapkeun rasa sieun dina dada urang masing-masing. Ngan eta sieun teh moal bisa bijil sieun ku Allah teh lamun urang teu boga ilmu bari make dadasar iman nu matak dawuhan Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu bakal bener-bener ajrih isin sieun ku Allah teh ulama teh nyaeta nu sirahna pinu ku ilmu, nu atina heurin ku kaimanan, nu tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Gusti Allah. Ta eta nu bakal sieun ku Allah mah. Urang oge urang nuturkeun we para ulama sugan katepaan sifat anu istimewa hayang sieun ku Gusti. Hadirin kaum muslimin sadayana, sim guring cekap sasangem sakitu panjang. Moga-moga aya manfaatna. Anu benerna eta tina agama, anu kaliluna mah tina kakaliran sing kuring surana. Yuk awan-awan bae mah ieu teh pangajian urang ngaduakeun Kangjeng Nabi tuturkeun sing kuring sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha urang minta rezeki wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika